Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pemirsa, patepang dari senang simkuring, bostapun, sinta belo Octaviani. Pemirsa, dina dengan ayana, simkuring pada nyanyikan pemirsa sadaya dina acara Kurma, Kuliner Majalaya, edisi 16 Februari 2025. Warta anu ngeunaan kuliner tradisional, nyaeta salah sahiji kedai kopi anu patempatanana di Loa. Pemirsa, ayeuna di kedai kopi Loa anu alamatna di Blok Cari Hiji, Loa, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Arantos dibuka tempat kuliner. Kedai kopi Loa nyayogikeun sagala rupa minuman kopi sareng non kopi anu lezat tur ngeunah. Menuna beragam, dari kopi klasik nepi ka minuman unik sareng kreasi anyar. Kedai kopi Loa dengan ukur nyayogikeun minuman anu rasana istimewa, tapi oge ngajamin kualitas unggal sajian. Leuwih ti eta, kedai kopi Loa nawiskeun suasana nyaman sareng tempat anu instagramable. Mangga nyanggakeun kadaki salaku reporter di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, tepang deui sareng tapi prasetyo di kuliner Majalaya. Ayeuna abdi di dieu aya di salah sahiji cafe shop kopi anu aya di Loa, Kecamatan Paseh, nyaeta kedai kopi Loa. Nama orang ngareview tuangan aya di tempat ieu. Ayo. Menuna rupa-rupa pisan kaasup rupa-rupa jenis kopi seperti espresso, americano, long black, cappuccino, macchiato, F60 jeung Japanese. Kedai kopi Loa oge nyayagikeun rupa-rupa varian kopi susu kaasup kopi susu klasik, kopi susu regal, kopi susu hazelnut, kopi susu pandan, jeung kopi susu vanila. Pikeun nu teu resep kopi, aya oge pilihan inuman non kopi saperti green tea latte jeung matcha latte. Pikeun pilihan inuman seger, aya rupa-rupa jus buah saperti avocado choco, banana choco, fruit ice milk, jeung susu lemon. Sadaya bahan baku anu dipake dipilih kalawan ati-ati pikeun mastikeun kualitas jeung kasegaran unggal inuman. Pemirsa, enak abdi bade ngareview menu-menu nu bestseller nu aya di dieu. Nu pertama, aya tahu cabe garam. Nu kadua aya perkopian, sareng nu katilu aya matcha. Nah, pemirsa, ayeuna ieu teh aya tahu cabe garam. Tadi dieu teh aya tahu loba pisan. Lamun orang meser ge ieu bakal seubeuh pisan. Hargana teh ngan 15.000, tergantung murah pisan imah murah pisan. Tuh tinggal kita tos seueur pisan tahunna aya sabaraha hiji. Lamun dihitung mah pamirsa ieu teh aduh kaburuk beak dituang. Tuh, ieu aya bawang. Pamirsa tahu teu ieu bawang naon? Ieu teh bawang daun tuh. Hayu urang cobian aya mah. Pandai. Kriuk pisan pamirsa. Sareng cabe jeung garam teh karasa pisan gurihna. Ngeunah pokona mah. Rating ti 0 sampai 10, ratingna 10. Ah, ti dia aya matcha. Kocok-kocok tanya pamirsa orang rasaan. Rasa matcha enak pisan. Nah, ieu pamirsa selanjutnya aya kopi. Itu kopi cappuccino. Ieu hargana 15.000 pamirsa, murah pisan. Ayo orang cobaan. Mana pisan pamirsa ieu teh. Sareng suasana nuju hujan, nuang kopi nu hangat-hangat rasana beuh ngeunah pisan. Ieu hargana 15.000 pamirsa. Rasana kopi pisan ieu mah cigana asli pisan kopi pamirsa. Sakitu tuangan nu kusim kuring di review, salajengna UID Kacinta di studio. Tuh, pemirsa, di kedai kopi Loa oge aya sababaraha jenis tuangan jeung inuman anu ngeunah. Ayo nama, orang ngawawancara salah sahiji pelanggan anu aya di cafe shop ieu. Ayo. Nami Abi Ahmad. Menu anu dipikara sakti dia naon? Abi mah iya
es kopi lemon. Ada di sana. Atas lah itu dia. Atas tadi di santet. Apa tempat itu mana? Abi teh diajak serang rencangan tadi teh. Segitu aku pertanyaan. Salah sahiji strategi anu dipake ku kedai kopi loa pikeun narik palanggan nyaeta ku cara ngamangpaatkeun media sosial. Lewat akun Instagram jeung media sosial liana, kedai kopi loa aktif promosi produk jeung kagiatanna sarta interaksi jeung palanggan. Hal ieu kabuktian efektif dina ningkatkeun brand awareness jeung narik leuwih loba palanggan. Sumawona, kedai kopi loa oge nyayagikeun layanan anu ramah jeung profesional ka unggal palanggan. Pamirsa, warta dinten ayeuna cukupkeun dugi ka dieu. Tim Kuring, Sinta Bella Oktaviani, mewakilan tim di Pos TV. Sejak Amin mundur, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the